Mang, Wis, iya. didinya nah ngaharamkeun drum. Tuh haram. Say no to drum. Nah. Nah, Kenapa main tam-tam? Main tam-tam. Padahal baheulana keur SMP orang dia drummer. oh keur SMP. SMP drummer. Drummer. Nah pindah ke tam-tam. Mahal. Ini orang baheula ke kolot teh. Hayang urang boga drum gitu. Harga minimal merek naon ge? Sabaraha juta. Kabeuli. Merek naon? Rolling hari itu teh. Nu standar kan biasa we rolling. Anu murah mah ieu merek Miyako. Eta mah Magic Jar. Bisa mari. Sama dispenser di kana. Kita ngobrol ke naon sih? Jual ditanya drum haram teu na. Udah kan Mang Yoga ieu naon ngaranna teh personil PHB bagian tam-tam. Apal teu sejarah tam-tam. Apa? Cuman kan coklat asalna mah. Kayak sama tim tam tadi. Teu nyaho apa? Kata aing reuas sih tadi. Memang aya kan balas sih. Aya tim Biasa tam. memang nunggu aman mun tim tam kan panjang gitu nya. Di GGA ujungna karena cikopi panas dari sedot. Munyo. Eta teknikna. Nuna. Ayeuna geus itu dah. Munyo. Aya kene kan. Ayeuna cuma ada tam-tam itu digitukeun kada kopikeun. Nyeruput kumaha cenah aya sejarah kumaha teu nyaho urang teu nyaho. Eta sih Kumaha. Pasti geus aya materi kan. sejarah tam-tam. Sejarah tam-tam. Suka aing mana neangan tadi. Tolong sejarah tam-tam. Ai si tam-tam sa bieu macam mah saeutik eta bareng jeung ieu nyeunan gong nu rek perang di Cina. Mun Cina rek perang nih. Make tam-tam. Henteu aya Atau gong. orang jadi ngigel goblok. Lain. Nu urang nyaho mah tam-tam teh sebutan kendang dangdut kitu nya nu dua teh nya. Di Bandung unggul da baheula bahasa urang di Sukabumi mah ngaranna lain tam-tam eta mah. Lucika gitu. Kan maksudnya kan nyeuna tina paralon. Oh, bana kan. Rezeki paralon. Kan nyeuna tina nu kitu. Jadi baheula mah sebenarnya paling mun di harita urang ke di Sukabumi mah gendang dangdut we kitu nya. Dan tagonian gitu. Cenah mah justru dangdut teh bijilna tinu tam-tam. Di Roma. Henteu karena suarana dangdut. Heeh. Gitu. Di Roma bener. Da baheula mah eueuh ngaran dangdut teh. Pas Haji Roma naik eta teh makian sebenarnya makian keur jenis musik si Pak Haji Roma. Anjing mana riset Jadi aya hiji majalah nyebut naon ngaranna teh musik eta teh musik dangdut. Dangna kan dicokot tinu suara dangdut. Sebenarnya eta teh makian tapi akhirnya dipake. ngaledek lain maki merenya ngaledek. Tapi kan bener bijil dangdut. Tapi itu suara tam-tam kan mah. Ya ada suara si Roma mah teu kitu. Lah. Ya memang tina instrumen. Haji Roma. Tidak mau bijil tina instrumen gitu. Iya bener. Kunaon urang nyebut apa say no to drum ngelain haram ke sebenarnya itu propaganda. Mances. Ame. Iya. Orang teh pemain tam-tam. Orang malah sok ngaku saya pemain tam-tam nomor 1 di dunia. Oh, nomor 1 di dunia. Karena tam-tam teh aya nomor 1, aya nomor 2. Urang make nomor 1 ngan ukuranna rada leutik. Hiji we unggul. Rada leutik, soalnya nomor 2 mah rada gede gitu. Tuh ngaku-ngaku. Boleh diajarna kumaha Bang? Diajar tam-tam. Otodidak. Otodidak urang bisa Itu kan BT SMP hayang nama diajar drum. hayang jadi drummer. Malah jadi sempet manggung mah jadi drummer gitu. Tapi bisa main tam-tam mah di SD. Dari bisa main. SD geus main tam-tam. Karena saacana urang bisa main kendang, Sunda. Oh, abang diajar. Urang mah kieu boga. Saya gitu itu mana. Karena dia tuh ngobrol orang bolak-balik lihat Nanya orang jadi luak lihat. Nah, so. Metong aja ngomong anjing. Ya aing tuh dulu lieu. Gitu. Urang teh baheula teh di imah teh indung urang boga lingkung seni degung. Oh, jadi gamelan aya di imah, aya kendang gitu. Dijual teh. Ini aya nu peryogi. Konteks abi insyaallah bahanna perunggu. Orisinil buatan tahun 1800-an lah. Aya kene. Sebagian. Tak itu Sabaraha cenah. 18,5 lah. Tiba-tiba jadi. Eta mah hitungan geus. Nya. Oh, karena baheula boga aya lingkung seni. Terus ada
aya kenang gitu urang diajar gitu bisa gitu. Jadi teu nyaho sih sebenarnya mah pola anu bener kumaha. Nu penting mah urang main tamtama teh takdung dangdut weh. Bisa kitu weh. Di SD geus bisa gitu. Karena ya alatna sugan teh karena beukit tatalu kan baheula budak SD beukit talu tatalu. urangnya baheula beukit tatalu. Urangnya pernah nyen band baheula ke SD. Karena ningali wayang gini band aya budak leutika, nu urang nyen band. Oh, band wayang. Oh nya. Kali budak leutika, ayo urang dengan mang-mang we ajak. Mang-mang. Edan. Ajakan main musik gitu. Urang budak leutika. Jadi bisa tatalu. Sebenarnya memang kumanya lamun nu ngaranna tatalu mah KBG jiga da nu beukit takolan mah di kelas tatalu kena meja teh. Nya, urangnya beukit tatalu tapi teu bisa main tamtam. Karena orang boga berarti. Nah, gimana? Jadi gitu. Udah beda mun meja jeung tamtam. Meja mah ya tip ekan. Naon wae sih? Ngaranna kan lamun drum kan setna aya snare. Urang apa sebenarnya teori nu benerna eta naon? Sebenarnya sama-sama aya nu di sadana tak, aya nu di sadana dutna gitu. Jeung nu leutik jeung nu rada badag gitu. Frekuensina nu tinggi jeung nu rendah gitu. Jadi takdung dangdut gitu. Da urang mah teu ngarti sebenarnya yang bisa main kena wungkul. Oh. Teu ngarti misalna oh ieu aya pola kieu teu nyaho. Malah urang kan pernah dicarekan ku almarhum Meggy Z. Nah, wah ini bukan dangdut nih. Gitu. Ada orang PHB pernah main di acara joget. Kan bareng jeung Big Dut na ngaranna lain big band baheula mah. Oh, Big Dut. Heeh, latihan. Pas urang mainkeun pola urang carekan. Carekan ku Meggy Z. Almarhum. Ini bukan Kita harus pola. ke tadi, Mang. Hah? Naon atuh jazz? Itu orang kan ngomong, oh udah Bapak mati lah, itu orang geus dangdut gitu. Jika Obelix kan dikeunjung kana adonan eta geus kuat. Maksudnya tiba heula manehna geus dangdut tiba heula jadi apa? Urang teh pangan nyaho unggul takdut gitu. Rada ruas aing tiba-tiba ka Obelix aing. Kan Dileletik dileletik kan maksudnya si Obelix kan tara pernah dibere cairan kuat ya. Ada manehna ti orok geus dikuncung. Geus dikuncung ka dinya. Cairan dangdut eta. Aduh iya cairan dangdut ya. Gitu. Oh. Pernah dicarekan eta terus kumaha pas dicarekan ku urang mah keur nyeri huntu we meureun mah menghormati orang tua nyawe dah hayang main di acara joget eta sok TV gitu. Apal anya. Waduk teh eta Meggy Z. Almarhum. Ini tapi waduk kita ngomong non lebih baik sakit gigi daripada sakit hati itu anya. Ayo nyawe sih. Tuh, iya huntu. Jadi huntu urang kerja huntu ayeuna ya. Komo ditambah mah combo jadi hate hongko jadi huntu hongko. Kamari karek cabut giginya. Karek cabut mah. Alhamdulillah lancar sekarang mah segala kesakitan sudah dicabut dari akar-akar. Tapi cenah lamun nyabut huntu tongker nyeri. Manya bahaya. Komo keur mancing. Ulah. Temeuna. Batur keur nagog cabut. Ternyata di kita haridan ya pada segitu. Urang geus sagieu. Itu pertam-taman mah. Anu aya pertanyaan dia tuh naon juga ujug-ujug kalau tam-tam urang tuh naon kita tanya naon keseharian gitu naon. Temen narik. Oh, temen narik ya. Tam-tamnya. Ayeuna geus kurang diwakilan ini nganggur mah. Sagonya nganggurnya. Kosongkeun diri. Kosongkeun diri. Heeh, ameh tenang. Dia kosong jeung jadwal-jadwal. Jeung job. Lah, jadwal. Ai si PHB ti tahun sabaraha asa ti heubeul pisan urang keleutik geus ngadangu PHB. Setahun 8 genap. Eta teh teu dihaja sebenarnya mah kan. Urang substitusi, enak sakola geus eueuh. Nya jadi rumah sakit hareupeun baheula mah Carrefour. Asa can Carrefour mah Lapotuak teh. Lapotuak itu? Heeh. Nata. Oh, Nata deket Samsat. Merger sakolana. Oh. Jeung Telkom kan. Jadi TELU. Iya betul. You tell me. I tell you. Nya Telkom University gitu. Jadi baheula teh keur ospek jurusan teh ku senior-senior teh kalian engke pas inaugurasi kudu nyieun kesenian. Naon boh band, drama, atau naon kieu nya. Sejen band. PHB eta teh ngaranna macan PHB baheula mah. Sakelas teh ada tasi gitaris pertama PHB teh mawa kasetna PSP. Pancaran sinar Patoman. Terus bawa ke dieu lah. Kurang teh. Ayo lah. Terus sejen ayo. Jadi sakelas kabeh teh. Nyanyi jadi grup eta teh. Terus ditanya ngaranna rek naon atuh ieu teh jang acara inaugurasi teh grupna. Si Tem-Tem deui tah si pemain gitar eta.
Geus we ngaranna doa ibu tersayang kepada anaknya tercinta semoga selamat sampai tujuan. Wih, panjang-panjang deui. Eta. Kajunya MC-na pas inaugurasi teh. Teu bisa da dibaca jalila. Pas beres manggung geus gantina tong eta panjang ting. Naon atuh? Pemuda Harapan Bangsa. Oke, perdebatan langsung we jadi gitu. Jadi nu di sekolah mah ngaranna nu panjang eta. Heeh. Pertama pas inaugurasi eta teh tahun 86. Pas ospek jurusan. 8 genep seberat tahun orang 8 tahun kayaknya. Naon 8 aing can lahir anjing. Da urang dah eta keur nyieun PHB teh urang teh keur TK. Kesana. Cai urang eta. Atuh percuma orang ganti baju tinggal. Ganti bocor. Eta teh tadi menekungnya. Jadi datang deui eta teh manggil. Iya. Di episode sabaraha coba? Jawab bisa datang deui babeh. Bisa jadi ya episode ieu heulang taya. Tah eta nu bahaya. Episode ieu heulang taya. Ya babeh, nyeun cai geus teu heula. Combo teh aningan buy one get why. One get one. Buy one get one. Baheula mah sempet di sakola urang teh aya gosipna teh kan jadi di balaena teh aya sakola ngaranna Harapan Bangsa. Bobrok PHB teh cenah baheula sakola di dinya. Itu kan sanggeus nyieun eta SMA Harapan Bangsa kan urang nyieun Institut Teknologi Harapan Bangsa di PHB. Oh, eta teh di PHB. Nyalain pastina. Beneran we sarua ngaranna. Keren kieu sanjeun sakola. Eta kampus. Da kan atuh da Pemuda Harapan Bangsa mah tidak jauh dari dunia pendidikan. Edan. SMA kuliah. Kieu lamun misalkan emang tidak jauh dari dunia pendidikan, nah hati heula katipu di event bareng jeung urang. Nah, eta mah lain masalah pendidikan. Masalah tertipu mah bukan karena tertipu apanya nya, hanya eventnya. Tapi kan cuannya bagus. Oh iya betul. Iya betul. Jadi tidak tertipu. Iya betul. Cik urang teh, stand up comedy teh ieu berbau politik. Ieu asup kana acara politik. Ari di dinya cenah main, duitna badan. Dan di bejaanna mah henteu. Henteu di Iya, bejaan mah acara partai. Lain Sebenarnya acara gathering. Jo aya si ieu. Tiba-tiba ka orang teh, kamu tertipu ya? Iya. Tiba-tiba soalnya pas orang datang kayak gitu, cungar tegir kan brandingannya di luar geus. Aduh, muncul. Geus aya gitu partai anu segala macem. Heeh. Aneh kan timunya. Sarua orangnya. Badag cenah naon. Nyalohong badag mah urang geus katipu leutik. Urang mah Aya rita. Gitu. Partai oge. Nya. Aduh, cai teh ngomong coba leutik. Mainan tuh ditawar ya, orang teh hari itu teh. Juga sakitu. Oke. Bagus juga nih cenah gathering teh. Wah, ternyata afiliasi. Heeh. Ternyata sacan urang main teh ieu heula ketua partainya geuning. Heeh. Nyanyi. Nyanyi. Urang aing kumaha rek dibedakeun lebar. Da DP-na geus merasa. Lain geus udah dibalanyakeun DP lah. Gitulah. Tapi Bang Yoga enak kan iya oge tadi. Naon Ke kawasan desain kan. Tiba orang mah kan itu maksudnya kan ai sekolah di STISI mah berarti hubungannya lain jeung Tamtam kan? ini desain. Seni rupa. Orang teh STISI teh Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain ngaranna teh. Tapi singkatnya jadi STISI teh kumaha teh. Orang jauh kayaknya. Gambaran segala macam desain segala macam gitu nya. Pokona gambaran mah geus lah sama pelajaran. Jo kana musik mah teuing da di STISI ge aya anu jadi band coklat. Aya Jaki 4 Peniti. STISI unggul eta. Kikannya. Si Kikan. Heeh. Eta nonton tong susah sih sia teh. Kikan eta kan Teteh cucu ada Kikan. Kenwood. Kenwood ya. Kenwood. Eta merek eta audio. Merek audio. Itu. Jadi musik mah meureun pedah ti baheula we resep memusikan. Eta ge teu dihaja gitu nya. Sebenarnya orang ti Sukabumi ka Bandung teh jadi gitaris. Tah, nya dia drummer. Lain, kan mahal terjadi. Jadi akhirnya gitar. SMA mah orang akhirnya gitaris. Kata pas kan orang perantauan ya di Sukabumi ke Bandung. Wah, bikin band di Bandung gitaris. Kayak jadi pemain Tamtam. Kan. Itu gitu. Dah kecelakaan teh ya. Pasti tem-tem mawa kaset PSP. Bawa ke dia, hayu cepet hayu. Tapi nu main Tamtam saha. Orang teu ngaku. Aing mah gitar we.
Mulik weh. Kebenaran si Dadi pemain ukulele teh manehna boga toko busana muslim. Kan sok dagang jang tagoni segala macam. Ya, Iya, boga manehna jika Jimbe gitu. ya. Jadi Jim Ho untuk kana be. Alif heula. Alif. Untuk Jim be. Rada aya lieuran aja so. Maksudnya manehna mau masih tam-tam eta nya. Golerkeun tadi tinggal main saha. Urang kan Gitaris. gitar, urang di Sukabumi mawa gitar. Meuli gitar nyeun di si Abang di Ciateu. Bentuk Les Paul, gitar juga Les Paul. Hayang urang kan penggemar Guns N' Roses. Hayang gitar gitu. Bung nyentuh eta si tam-tam. Ngulik lagu PSP teh lagu Doremi arep main. Si tam-tam saha nu main. Urang menyentuh gitu. Geus we. Ya geus lah. Wah. Istirahat heula. Ah. Ngardun. Tam-tam mah goler. Urang kan bisanya. Atuh dong getek gitu ya. Jaran tong nih cuman teh. Angge lah isi gitu aja. Geus barudak ngarokok segala macam. Urang pengen kan bisa. Eta mah kabeh kali. Geus mana macam tahu. Gila ka eta. Salah mengungkap identitas. Jati diri di keluar. Eta. Saha anu nyaho ka dirina. Eta. Jadi orang jati diri orang terungkap. Tapi kan harga dirinya sebagai seorang gitaris. Aduh. Tapi akhirnya jadi Tidinya aja mimiti tam-tam. Tapi justru ayeuna jadi mencukurang mah PHB teh jadi top of mind orkes di Bandung. Betul. Karena memang can aya tahun-tahun 8 genep mah. Sebenarnya orang manggung keluar ka pensi ka acara panggung-panggung mah sekitar tahun 98 2000 lah. Kunaon jadi top of mind karena batur kan lobana harita mah keur usum alternatifanya bangsa jiga Nirvana, Silverchair kalau itu kabeh. Jok PHB mah orkes gitu takdut. Da can aya maksudnya generasi setelah PSP, PMR eueuh deui nu daek gitu nya gengsi gitu. PHB aya gitu. Jadi ketika batur geus bosan ningali kieu we, jol takdut aya gitu. Da orang Indonesia mah dibere takdut mah anggar. Iya benar langsung ngigel. Tak ngigelan zaman dia ngigelan orkes. Tadi. Ngigel. Atuh bae. Da memang kitu. Aja ngigelkeun. Eta mah ilmu. Eta mah kam mamana lebet. Dalam kitu. Iya benar, tapi memang pemainnya yang saya kan namun di Jakarta mah ada Nunung CS kan. Ayeuna anyar-anyar. Oh anyar-anyar. Nunung CS mah PHB geus sabaraha tahun gitu nya. Karena aya. Sebenarnya anu rada bareng jeung PHB mah di Bandung baheula aya grup orkes ngaranna Madu Racun. Madu dan Racun. Eta cikal bakal kuburan band. Oh, Eta Madu dan Racun. ya. Baheula mah si Denny Eta Ya. orkes. orkes. Nah, ieu jeung kabaret. Jadi kuburan. Jadi kuburan teh perpaduan antara orkes dan kabaret. Oh, iya kan si Mang Dino kan di kabaret nama. Denny orkesna. Oh, Gitu. iya. Jadi we kuburan. The Bassist Man. Berarti kayak orang kuburan. Bawa ka dia. Tapi kudu kabeh dicolengan. Urang Maneh oge. Da memang identitasnya kudu kitu. Ya. Da mun teu make eta mah Black metal cenah baheula lin. Blackpink. Itu lain. Ante kan baheula mah aya isu bang lamun kan nu anu corengan make. bodas kitu teh black metal. baheula mah aya band Kiss. Kiss. Tah seputar selebriti. Lain beda deui. Eko Patrio. Tahu saya. Orang pernah ngilu black metal ke SMP. Oh, nurutanna ka eta nya Oji. Infernal Legion ngaranna. Nya maksudna kiblatna ka Oji kan? Oji Osbourne. Saputra. Kan eta kisarua hantu-hantu gitu. Siapa bilang? Baheula keur leutik dimanfaatkeun ku aya lain dimanfaatkeun lah diajak ulin kitu batur mah di Ciamplas si Abah ngaranna teh. Tapi nyeun band. Manehna mah nyeun band ya urang. Urang Manu make up-na unggul. black metalan we jadi anggota diberi kartu anggota. Nah, black metal teh bener teh eta teh kudu aya ritual-ritual yang black gitu. Nya saat can manggung kudu nginum marjan gitu. Atau anu dina black mah biasana ge minyak samin. Heeh, dina black mah. Dina black kerupuk. Black gitu. Black metal. Kan sok cenah aya ritual nu juga ngagegel kunci, kelawar, kunci. Kalian ulah eta mah. Lain black eta mah.
Black Juice jadinya. Tapi laguna PHB tila booming. Anu KTP babe gue Nah, eta KTP babe gue. Itu tahun sakit. Urang SMP. Bisa tahu disebutkan usiana lah itu. Tong lah jadi kesenjangan usia. Asumna. Olah sih. Itu aku teh jian tahun 8 genap. Tuh kan salapan kenapa? Kalau lehoken PHB mah maksudnya baheula manggung teh geus mawakeun lagu sorangan jeung ya PSP jeung lagu sorangan geus ciptakeun karena memang kondisi keur ospek jurusan teh kan hareumpeuh di studio di kampus gitu nya. Gegemrengan gitu. iya. Teu niatkeun lagu eta tahun 8 genep KTP babe gue teh 8 genep masih BIP. Geus aya tuh, geus aya BIP mah. BTC can aya mah. Nya BTC mah. BTC aya. A B T Aya lieuran ngobrol. gitu. Can aya BP mah aya tiba jadi mau rata-rata ngarumpul di dirinya mau di Bandung mau ngumpul di BTC lah Istana Plaza ge can aya. Anyar. Tahun Kamu pas 8 genep. ieu nya kamu Pascal. Oh. Anyar deui Nya eta mah. anyar pisan. 2 kilo deui kan. Aduh. Pascal mah. Dua hijina di mana? Saliku. Teh Pascal teh anu 2 tilu anu 11. Eta rawe eta. Eta rawe. Nya sok kemana wae sih mah. Sok nyiar-nyiar di hujat, di batur. Gitu. Pascal 11 mah udah Eta nu nyeuna Persis eta. Ya, mana emang nyerempet-nyerempet wae, orang teh sieuna teh kitu unggul di dieu teh. Nu bahaya-bahaya masalah ieu. Gitu. Total geus sabaraha album. Oh berarti kalau 30 tahun anda teh berarti Habis 30 tahun. tahun ieu nya. Heeh. Oh, tilu 8 genap buka 2002 genap 30 tahun. 30 tahun coy. Untung sih orang nepi ka umur sakieu kolot gitu. Kan nu lain mah can tarang. 30 tahun berarti Mang Yoga keur mimiti main teh kuliah. Heeh, tingkat 18 2. tahunan. Tuh 15 itu. Kan orang jenius. Akselerasi edan. Teh benar ya sekitar 18 tahun. Tapi teka cirinya teka ciri rek 50. Enggeus. Teka ciri kali 50 nya. Teka ciri nepi kali 50. Ulang gitu mah. 60 lah orang. Tapi teuing meureun karena Mang Yoga mah beuki heureuy kitu jadi emang katinggalina jiga nu acan kali 50. Pas 8. Ya, deket, tipis lah. Tipis, ada naon tapi kan kapal 4 kene. Ada naon. Tiba-tiba kapal 4 kene gitu. 8 2 bulan. 8 genep bulan lah. 50 kurang setengah. Berarti nggak seberapa album? Album 4. Album 4 tapi aya kompilasi jeung Viking pernah Persib, terus kompilasi pernah nyeun oge Tribut Tukus Plus. Oh pernah ya? Pernah nyeun jeung band ska baheula mah. Oh can lahir pastinya. Jun Fang Gang. Oh apalah tuh seperti Bruce Lee. Lagu nanti seperti Bruce Lee apa? Kompilasi. Jadi albumnya kan opat. Oh. 30 tahun teh tidak produktif pisan kan opat album. Nah, mah. Jarang aya manggung. Ese panggih gitu. Komunikasi. Aduh, Sibuk masing-masing gitu. menekung. Masing-masing kontemplasi. Anjay. Mang Yoga ada kontemplasi teh. Mengkaji diri. Nu sejen mah boga job masing-masing. Kan urang Menekung teh saha? Kabeh masih sibuk aya nu kan rokok, aya nu kana clothing. Macam-macam lah. Tata jeung nu non anu lagu keur Viking teh ge booming di Mau ngelautan api eta mau teh. lautan api. Sadadakan sih nyeuna. Sebenarnya kan geus hubungan teh sabaraha bulan yang sebelumnya gitu nya. Ti Viking teh. PHB nyeun lagu Persib lah. Nyeun masih jadi urang segala nyeun. Geus jadi salagu. Gila tuh ngahubungan. Kemana jadi tuh ya. Tiba-tiba datang deui. Isukan rekaman di Dialog di Jalan Buah Batu baheula aya studio. Oh deui dong laguna. Nu diciptakeun teh. Poho deui da geus teuing gamplang. Akhirnya dadakan nyeun sapoe saacana jeung pas di studio. Oh. Urang gitarna dia padahal eta mah tina iklan baterai ABC. Baterai ABC jaminan mutu kitu nada nanti dinya. Nya. Heeh. Tinu baterai. Eta maksudnya Urang apa lagu Baterai ABC mah? nyaho kan? Nyaho. Gitu.
baterai Habis. jaminan mutu tahan serbaguna dan tahan lama. lama. Kon sarua jeung lagu Persib Kejamanan lagu Bandung, eta. bukan asupnya. Saruanya. Itu satu sarua mata. Meureun pas urang nyieun aya iklan eta na TV gitu. Terus bener-bener Oh iya. basicnya tina eta Oh. gitu. Jadi langsung rekaman. Jadi, Dadakan liriknya dadakan. Konsepnya di aya Bahliong aya eta. Karena nyieunna memang urang ngonsepkeun si Persib teh nu pendukungna di Di mana-mana. mana-mana. kabeh kejadian sih ya. Kan orang nyombong Tegal mendukung Persib Bandung. Kemarin pas Persib juara konvoy di Tegal. Oh iya. Aya kejadian. Benar. Bebah Liong aya dengan cindo-cindo Ya. penggemar Persib. Jadi sebenarnya memang orang teh Da. visioner. Eta Eta. Jackie Chan ge bobotoh tuh. Kita malu deh. Jackie Chan. Cenlung. Jackie Chan mah ngalancina Cenlung. Oh iya Chan lu. Teu nyaho. Bener Chan lu. Cenlung. Jadi channel lah, iya nya ngaran panggung. Dalam panggung. Ngaran mah Cenlung. Jeung babaturan di David Chiang. Ada pici. Babaturan jet Cenlung. Apa sih ayalah ngaran David Chiang aya. Pasti aya. Aya. Da mah mungkin ngaran babaturan Agus. Itu bener aya eta bintang film terkenal atau lamun baheula film silat tokohna aya si David Chiang. Pici yang Aya di Pendekar Ulat Sutra. apa lura? Jauh kan? Apa? Anu kieu teh ya. Jurusna urang nyaho. Nya. Jadikan jurus. Teu naon, ieu mah kan pengetahuan. Bari junjang can nyaho baheula teh sacan aya sinetron telenovela teh aya film silat. Bener. Pendekar Ulat Sutra. Terus Pedang pembunuh naga. golok. Golok pembunuh naga. naga. Toliongto. Eta. Agenda ular putih. Eta mah kan anya Nya. kan ieu. Nya Setio Buki. Cobuki. Nya. Baheula mah aya naon sih? Perguruan Butong Pai. Eta pedang. Butong pai. Butong Pai. Eta apa lura? Geus lah gitulah ku nama. Jangan. Jangan dina cerita buki eta. Ieu mah pengetahuan we. Cobuki. Golok pembunuh naga. Pendekar Raja Wali Sakti. Yoko. Yoko eta mah Pendekar Pemanah Raja Wali. Kuiceng. Weceng. Wah, Eta. Nya. Ayeuna mah sumuyu mah ayeuna nu rame. Saha? Aya sumuyu. Ayeuna kapungkuan. kecap eta. Oh deracin eta mah. Oh, mana mah Sumuyu jeung Sucanghe ayeuna mah. eta mah dina anu pondok-pondoknya. Itu panjang mah. Itu maksudna eta na potret kan? Itu Oh, teu aya. film biasa. Oh aya. Aya deracin sumuyu. Ah, ieu jeung pengetahuannya. Teu lain. Itu untuk masalah hiburan mah ieu pengetahuan. Oh nya. Kudu apa? Da urang mah nyahoana film-film Cina baheula. Nah, mana apa eta? apa yang nonton Sungai Gelap judul Nonton di mana? di nu iya nanti aplikasi naon aya sih di Oh. barenya urang teh nontonnya di dia mah ditontonan ku urang 50 episode Oh, lobanya. banyak Udah lama lama urang mah. mah lumayan we di keureuy Baheula mah nyewa kaset video aya nu kitu teh. Anjing stand up komedian teh gawean nonton silat anjing. Yang materi. Biang teuing. Kan materi naon nonton silat. Da urang mah nganggur kan cieu mah personana nganggur. Bener. lain persona mah Emangnya Sian. persona. Oh, Persona kan Oh asli. ya. Aya geuning paribasa lamun misalkan urang naon karena teh gaul Hah? jeung tukang minyak bakal kabawa bau minyak. Mun urang gaul jeung tukang Nganggur. pengangguran, Kau nganggur tuh. kabawa nganggur. Nah urang kan resign di pagawean. Si Kamal kamari plafonnya rugrug sarua deui aya. Oh, kamari kontenkeun nya usum naon di Bandung? Usum plafon rugrug. Eta mah gara-gara cuaca ekstremis. itu mah Ekstrim, ekstrim. emang kerusuh mah bahaya Oh. laten pelapon jebol teh Ya. anjir Tapi kan saya tanda-tanda mun plafon jebol mah biasana aya tapak cai. Heeh. Mak cai. Kuduna mah eta geus mulai aya tapak cai sudah seharusnya. Coba pelapon jebol teh jika demam. Nah. Kan lamun misalkan budak demam teh bisa jadi penyakit nama lain demam. bener Nyawa-nyawa ternyata tipes. bener bisa jadi tinu gugusi Heeh. gegetihan Simptom, Simptom. bener gejala. Nah, tadi kemarin Plafon teh dicek gitu. teh plafon nu jebol mah plafon tapi pas ditinggal oh marang karang-karang ge kada digentos. Aduh anjing. Itu konsep dasar kuriak. Bener, kuriak itu tidak sesuai budget, pasti kudu leuwih. Betul. Jadi misalnya ngomong mana plafon anu aya tapakan, kamu kan ieu ternyata kudu kabeh. Ya. Tah, Ieu mah kedah ngangerang ka baja lah Allahu Akbar. eta
urang oge kamari kitu nahan-nahan diri teh. Satria Bajaringan. Satria Bajaringan. Ayeuna keur rame eta. Naon? Satria Bajaringan dari mana ku Bajaringan? Ku Bajaringan. Jeung ku Hebel. Hebel. Bener ku Hebel. Kamari soalnya orang ditawaran ke kuriak. Geus teu make bata eta mah. Ku Hebel sadayana. Leuwih murah. Kumaha ya, Bang? Hebel, selain batako. Badan teh Oh, semen lagi beda sorangan. Ih, jadi ngebahas tentang kebangunan gitu. tinu tam-tam itu. Gara-gara plafon sih, ya. Tinu tam-tam itu. Kemana-mana we da ieu mah. Heuh, we Da pengetahuan cek Mang Yoga. kabeh ge plafon mah kudu aya di kehidupan urang nya. Luhur, ajuan pinjaman, plafonnya sabaraha Oh, nya bener. tuh. Paguna sabaraha eta beda dinya. Sama tender Anu simpan pinjam jadinya eta mah. Urang ge kamari kitu beberes plafon teh. Hayu niat mah paling beak 1 juta euna ngeganti plafon hungkul. Ternyata kan kudu ngeganti kentengna. Eta nu rangka si kaso-kasona, nganambal asbesna, ngecat kamarna, tah eta cik Beak urang. kabar aja. ngeganti pantona tuh kan jadi kan panto. Eta memang Marebe. konsep dasar Konsep dasar kuliah kuliah. mah eta. Kan ngaranna geus kuliah. Mun teu ditahan urang rek dikoskeun itu teh langsung dibangun. Heeh. Kan katahan we ku duit eueuh gitu. Babatur urang plafonna jebol pas diomekeun jadi lapangan padel ayeuna. Anjing. Karena soalnya terlalu eta manehna terlalu edan sih. over sih. Eta mah kuriakna mah cep teuing. Asep sih. Emang ngahaja eta mah. Ada ke payu saja urang sebar kali Bener, di bener. imah ka dieu we nya. Urang manggih aya 4 lapang padel. Padel. Heeh. Padahal bakal jiga futsal baheula awal-awal meniti muncul kan pasakan meniti muncul futsal. Tapi beda lamun misalnya futsal mah kan eta mah lebih kayana ya Aya kene kene, gitu. ya. Ari padel mah gengsi euy eta mah olahraga Sosial. ya Ya. prestise. Prestis tuh. Bener. Tapi bakal terus menjamur selama Davina Karamoy main kene. Davina Karamoy. Ya kan eta Lamun manehna masih kene main mah icon padel. Iya Duta duta. geus pensiun tah pada mulai cenah. Anjing. Padahal pensiunan oge. Nya kumaha Davina Karamoy we. Eta apa namanya duta padel Indonesia. Pernah nyobaan padahal? Mahal itu lagi si Iya. raket nage dan urang nyobaan gitu. Padahal mah kayak raket nyamuk bisa tuh ya. Enggak bisa. Perpet-perpetan gandeng masalah. Mahal. Urang pernah ningali. Padahal raket nyamuk. Mahal, sabaraha nya? Juta, nu paling murah teh ya 3 juta, berjuta-juta lah. Ya, kemarin orang nyobaan main teh menurut orang sih teu cocok jang urang mah urang emang leuwih resep kene anu jiga futsal gitu main bal padahal mah teu cocok. Kenapa 100.000 anjing. Heuh, padahal Genep ratus. Keluar lagi. tam-tam urang bae. Berarti kan tam-tam nya. Ada kan bahasa tam-tam. Tam-tam urang wae nu mimiti nu tina paralon teh. Harga awalna meuli 14.000 si harita. Tahun Sabarna. Kapan genep? kapan genep teh 14.000. 14.000. Ayeuna 100.000-an tam-tam tu tina paralon. Paralon. 10 kali lipat. Parah loh. Disambut kalem. Disambut ya. Terima kasih. Terima kasih. Itu Iya, iya. Paling mahal tam-tam. Dibanding dengan tam-tam paling mahal. orang pernah beli tam-tam PHB nu aya dipake. Sasetna teu mahal mati sih. 2 juta. 2 juta. Heeh. 2 Tan ngebedakeun nu tadi 14.000 jeung 2 juta teh. harga. Nya Iya sih. terang mohon harga. Secara kualitas gitu kan. Ya beda soalna ge ari nu 14.000 kan si eta na tina paralon nya, paralon gede jeung paralon rada leutik. Terus si membranna tina mika jilid teh kan. Mika yo Jang jilid, jang jilid, jam kuliah gini kapan anu untuk kuliah ge boleh. Untuk kuliah ge boleh oke. Tong nu kuliah wae. Anu tugas Clipping. SMA gitu ge make mika kitu. Jadi tidak terbatas yang kuliah gitu. Jadi teu bisa kan orang ka ATK gitu misalnya mika anu kanggo kuliah teu eta mah kanggo jilid. Jadi sarana beda. Liburan. Ai nu 2 juta mah pakai kunci etanya Oh di setem bisa ya? setem. Ternyata tam-tam teh cenah urang pernah tak urang teu ngarti karena urang teu nyaho sebenarnya pas main tam-tam pernah PHB rek kolaborasi jeung pemain suling. Pemain suling kan loba etana sulingna Ya. karena masing-masing aya boga nada dasar jiga harmonika aya nada dasar C segala Ya. macem. Saya ngomong ke urang, "Oh iya tam-tam teu setem. Kuduna dina C ame samping." Mana cek urang teh? Da di sana mah anger. Duh, saya di mana? Ternyata aya
kudu nama nu bener mah. Urang pemain kaptenna gadungan nya, maksudna bukan teu ngarti, urang mah asal disada we asal ngeunaheun gitu. Oh, ternyata Aya C, aya D, aya dut, aya cut berarti. Anya kumaha asal daerahna. Kan daerah. Kan mun ti Aceh mah. Cut. Heeh. Jika Cut Koben itu kan orang Aceh. Beda konsepnya bedana di Setua mah mereka mah lalaki. Ai di itu kan yang awewe. Yang awewe gitu. Kemana karep Dia mah kan kamar kan namanya juga teman sekamar di kamar mau ngobrolin apa kamar aja. Bebas ya. Gitu. Eta urang ganti ya. Takanu komedi ayeuna Mang Yoga kan kanu komedi oge ayeuna mah. Komedi itu. Kan bodor gitu dikenalna Mang Yoga teh di medsos atau di naon gitu. Dah kumanya berapa? Sebenarnya mah jika orang Sunda mah beuki heureuy lamun di tongkrongan segala macam udah barudak HB sarua kan ari gitu lamun ngobrol teh. Tapi teh jadi produk gitu mun Mang Yoga mah jadi produk aya ieu naon ngaran teh komik strip Rahmat Lancah. Eta teh teu jauh tinu podol aneh eta mah. Sebenarnya kan orang tokoh kartun orang resep teh kan Spider-Man. Memang beuki Spider-Man urang teh. Ngan aya naon lah dalam mendongeng Spider-Man geus puguh aya nu nya anak gitu aja. Naon ieu? Oh ieu we si Rahmat we manehna beuki Spider-Man jadi cosplay. Dan memang beuki modal teh kunaon aya filosofi. Bodoh. Maneh maca komik Spider-Man ti baheula ka ayeuna. Pernah teu manehna ningali keur si Spider-Man keur mandi keur modal. Karunya pan. Kebayar beuteungna teh jadi keluarkeun. Tah urang nyieun versi Spider-Man udah sok modal gitu. Manusia biasa. Tapi modalnya itu di mana wae. Itu kan bener ya. Kurang si Rahmat eta modalna di mana wae eta nilai jualna. Karena lamun misalnya settingna ngan di WC unggul, da jelema biasa ge modalna di WC. Cuman masalahna nu sebelna teh kadang-kadang podolna teh lain gambar. Tapi foto. Foto Edukasi. Bener. Karena kesehatan manusia itu bisa dilihat dari podolnya. Oh benar. Ketika encer, berarti terlalu banyak air. Kondisi badan tidak bagus. Betul. Bisa jadi dehidrasi karena terbuang. Gitu. Kalau digambarkan mau katingali, iya encer itu sih gitunya. Atau misalnya warnanya kumaha gitu. Foto kan jelas. Fotonya nggak aja ngayakin photoshoot. Entulah orang. Ai dunia internet mah kan KBG aya selama salila orang neangan gitunya bakal aya manggi dengan kata kunci keyword. Pup we. Biji. Urang besok dengar teh kadang-kadang nyaho selain urang teh kan pasti tungtungna aya tapi lo bawa nu kajebak gitu. Padahal orang kadang-kadang sok nulis di Instagram teh jangan digeser. Kekeuh we. Ayeuna kanyahoan. Wah pasti si Yoga mangke selain terakhir gambar tai. Aing simpan di tengah. Ayak ini. Pernah orang kejebak eta. Tapi eta jadi etos ya. Jadi nanti mun salah saya jina abi ang. Lain. Kuat pika orang harita keur naonnya keur syuting musik kita jeung babeh gitu di Jakarta. Kan beren saset jeung aya omes gitu. Datang ke orang tuh, wah si Raja Podol. Berarti bener lagi katilu oge ku sledingan urang. Loba teh korban-korban teh. Korban podol. Korban aya. Urang mah resep ieu, resep ningali efekna gitu lamun orang posting sesuatu teh jigana ieu efek ka nu ningali mah gitu. Jika pernah orang ngagambar, coba dekatkan orang gambar lingkaran gitu nya. Dekatkan, tempelkan hidung Anda ke sini. Pasti narurutan itu tadi nanti. Terus pas postingan berikutnya pasti banyak orang yang dengar kieu gitu. Ternyata lo baru nggak DM. Mah buat lo itu. Padahal kan kudu diturutan gitu nya. No di postingan teh. Nah, diturutan. Berarti Mang Yoga mah emang naon karena teh jelemna jahil. Psikologis eta teh. Anjing psikologis. Itu pengetahuan psikologisnya berarti Mang Yoga. Hipnoterapi. Kamana karo. Lain. Orang tidak mengajak gitu orang mah hanya itu ngajak wanita. Lain. Kan orang larangan. Jangan digeser. Nya eta ge perintah eta ge. Eta teh kalakuan jelema rata-rata. Coba mana di tempat-tempat dilarang kencing di sini pasti bau hasil. Iya. Dilarang bau sampah di sini pasti loba runtah.
Benar. Nah, bet Dilakukan. padahal geus pugu dilarang. Kan eta ilmu psikologi eta teh mun ka budak tong ngomong jangan lari-lari tah. Pasti mana lari. Malah lari cenah geuning lamun ngajarkeun budak ulah jangan lari-lari tah lamun. Tong make kata jangan. Jangan cenah geuning. Oh berarti atlet lari tahu Usain Bolt gitu. Kalau gitunya jangan lari saya tahunya gajah. Tentu, saya mah pasti don't run. Oh don't running. Udah orang itu. Don't running. Jangan lari-lari. Jangan lari-lari gitu pasti. Gitu. Dan memang basicnya KBG segala sesuatu yang kita bahas sekarang itu memang tina tantang awalnya. Karena pasti pertanyaan pertama Anda berdua itu tadi Tam-tam. sejarah tam-tam. Apa tuh sejarah tam-tam? Tam-tam. Dan tam-tam mah sebenarnya mah lain nu dua eta. Urang nyaho mah tam-tam mah kan hiji juga Jimha tadi. Juga Jimbe tadi. Tam-tam. Oh nya? Tam-tam nya lamun urang nyaho mah. Eta modifikasian jadi 2 gitu. Henteu salah kaprah. Di urang nu kitu tuh jadi disebut tam-tam gitu. Padahal mah tam-tam lain kitu. Oh, nu hiji. Nu hiji. Ai eta naon atuh? Tapi bener, nu hiji mah tam. Nu dua tam-tam. Dua tam. Harus diregepkeun. Bener kan tam-tam. Tilu tam-tam mah. Beres pendidikan. Eta teh tam-tam. Anu beres pendidikan jadi tam-tam goblok. Nyambieu kitu Mang Yog. Sigana mah kitu, boa-boa ieu. Boa-boa. Boa kitu. Lah mah merenya we ieu. Sugan ieu guys, suganan bener. Amun teu nya maafeun gitu. Kitu tah. Merek tam-tam nu paling mahal lamun kan lamun Yamaha ngaluarkeun. juga kitu tah di Fender kan lamun gitar mah. Urang baheula pernah make LP. Louis Vuitton. Lain, percussion. Louis Vuitton. Vuitton mah eta mah kasar tuh. Nya urang teh nya. Ya, nu orang nyaho LP baheula mah ABC ge aya baterai aya kopi. Enya sih, tapi LP asa jauh. lain LP. LP. Lembaga pemasyarakatan eta LP percussion. Oh. Sebenarnya mah urang mah lain make tam-tam baheula bongo eta mah basicna teh. Oh nya bongonya. Bongo nu dua mah bongo. Bongo ngaranna teh. Heeh. Anu dipake ku ieu nya naon sih ngaran teh lamun di The Groove mah rejosnya. Ya ica perkusi ge nganggo eta. Oh perkusinya basicnya Basicnya perkusi. perkusi. Bener. Ya Tapi kurang dikenoran. Si eta na. Nah di kenoran. Anu di bongo. Oh. eta gini video mah anu ditakol gitu. Lain di kieu. 2 tapi ditakol. Eta ngaranna bongo oge bisa ditakol. Di elus ge bisa sih. Nya sih kan mau sadar. Bebas. Kan mau ada. Urang mah treatment mah bebas. Perlakuan mah arek ditakol, arek di Usah. Mohon kan mon Mang Yoga non ngaran teh tampil terus kan diusap-usap pungkul mah tuh da naon. Disada mah asal make sensitif. Anjir. Bener. Jadi juga nu nyarek. Langsung disada. Kan naonnya urang mah jadi sebenarnya mah bongo treatmentnya dibedakeun ku urang gitu maksudnya di kenoran, terus urang make karet di handapna ame suarana dudut gitu. Dan gendang dangdut tuh bener mah asaan memang tina kulit gitu. Nya kulit. tina kulitnya. Heeh. Kendangnya kulit lembu teh. Heeh. Kendangnya kulit lembu bener mah. Iya, kulit desta. Kendangnya kulit klub etis. Kan gitu. Siling bambu. Gitu asir. Aduh, kemana wae udah ieu we. Ngomongkan ieu naon ngaranna kan berarti basic gambar mah karena Eta anu kuliah ngagambar kuliahna seni rupa. Orang asup kuliah seni rupa karena baheula memang beuki ngagambar. Beuki ngagambar. Di umur sabaraha? 2,5 tahun lah. Jadi 2,5 tahun. Ya orang tuh apa? Orang tuh nyawa pastina. Orang kan Mang Yoga mah pasti nyusul lagi mah gambar. Orang mah atuh kan eta mah kan pertanyaan tuh bisa dijawab iraha inget mulai ngagambar kan tanya orang nya dikira-kira we yang penting aya batasan. Tapi ngagambar dikir saya ge beuki ngagambar kan. Ingat baheula pertama kali ngarasa gambar orang halus teh pas neplak ieu gambar komik Dragon Ball. Kita digana kelas 2 SD lah. Karena kelas 2 SD eta orang nyewaan komik Dragon Ball tah pas kurang di ini cain teh lumayan mirip gitu. Mang Yoga SD pas 1 pernah ke guru teh inget Bu Aminah.
pelajaran menggambar. Hmm. Coba gambar pemandangan. Kurang gambar eta kerang, laut. Gitu. Kenapa sih betul kan kabeh gunung? Ya gunung abis Kenapa ini gambar ini? Ya kan pemandangan di dalam laut. Kurang kan seru kan nih pemandangan. Ya orang merasa benar we gitu. Tapi ini salah kan guru. Untuk Ibu Aminah guru yang baik. Jadi pemandangan teu kudu gunung. Ya. Di Oh, TSD, TSD. tiletik memang bagian gambar. Ulang pernah baheula 1 hari bisa menghabiskan 1 rim HVS. Soalnya, sorry. Nu eta Iya, Digambar atau napi dituang. murah kana bak. Masuk kau. eta mah jadi bubur. Nah, Jadi bubur Jadi kerja. orang ngomong tadi menghabiskan. Dan seperti kepake murah kan di tengah mata ya. Tah nama kan geus dipermudah teh geuning mah ku tablet gambar-gambar. Memang ku tablet oge anu. Puyer. Nanti orang ya pakai lebih simpel enak kan di iPad bisa gitu ya. Akhirnya di PC ge si monitor udah bisa touch Aplikasina naon mang ini mah nu rame. Pi eta nanti Sweet Bonanza. Eta lah. Aing apa? Aing apa? Mana masih apa? Atlet ya mah sana. Kan eta ciri-ciri pengangguran. Pasti nyo eta. Orang apa hukum tidak terjerumus. Sweet Bonanza teh. Berteman dengan Zeus. Oh, eta beda deui nya. Beda deui eta. PG Shop. Kan kurang ge. Aplikasi mah standar lah orang ngagambar di Photoshop. Photoshop kadang-kadang lamun vektornya di Korea tapi mun iPad mah biasa Procreate karena itulah yang coret-coret gambaran mah. Leuwih ka mana si naon ngaran teh? Tipe gambarna kan aya nu ngagambar manga, aya nu ngagambar teh realis. Tanya Mang Yoga mah. Leuwihna Mang gambar mah Mang Yoga mah ngagambar foto. Itu orang namanya. Jadi mah batur mah kan jurusanna teh manga, realis, fotolis. Kartun sih namanya orang ilustrasi. Ya orang karakter orang, kita orang tuh bisa nyebutkan oh mana manga mah kan ke Jepang Ya, ya. betul. Orang mah ke podo-podo. Kayak bener. Berarti bener aliran fotolis. Orang boga naonnya. Ya gaya orang mah kitu da geus kanyahoan lah. No Arapa mah garis orang mah pasti kitu gitu. Henteu halus. Butut, mun urang ngomongna butut Tapi batur ka bawah. Tapi orang boga karakter gitu. Nu penting mah eta. Cek urang muda urang tuh bisa nyieun realistis lebih ke halus tuh. Heuras leungeuna pan. Tam-tam we da memang Tak bener. tam-tam mempengaruhi. Tapi memang yoga hungkul juga kan. Naon teh? Nu tam-tam terus ngagambar. Betul. Ban tam-tam kudu heuras aing ngagambar kudu leuleus. Udah lulus nya. Motorik halusna. Ruksak. Masa kurang ngagambar teh jadi tai deui. Icu. Lain bener kan menggitarisnya, ajarnya. Tam-tam kan om orang jabas di tako make ramo gitu nya dicabuk make ramo. Orang gambaran angger heuras gitu. Ngalukis bisa tapi Bisa, ngalukis bisa, ngagambar bisa. Tapi masalah kan harus henteu gitu. oh, Ada ngalukis jin mah kan teu kudu halus lieu. anjing soleh pati Teh. anjing matuan. Merenung. Kadang gitu suara orang melaunan we pokoknya. Kadangnya pasti ya. Kadang Gitu. Anu aman. Itu maksudnya teh kan masalah halus henteu nama kan eta mah seleranya. Heeh. Tapi berarti bisa ngalukis. Ngalukis bisa. Pernah ngalukiskeun batur. Batur embung dilukis urang. Orang pernah mang diajar ngalukis masa acara musik nu di non Kira Payung. Beres teh aya seminar kitu geuning, terus ngalap di bere gambar, di bere kanvas. Di bayangan aing mah da alus ningali pemandangan. Nah pas di make cat nih hese coy mah. Sawarnakeun we pemandangan mah. Geblek we atuh jadina. Teu kudu pandangan saing teh ieu. Heeh. Wah teu bisa hese bang ternyata ngagambar make kanvas teh. Make kanvas mah hese make koas lah. Ya nya maksudna bodoh, teu nya make koas. Make diana kanvas. Tah. Kada hati-hati ya Rias. Aing tadi ka mana wae aya aing kudu hati-hati. Ya gitulah. Bisa lah ngalukis bisa gitu. Komo cat minyak atau bentuk akrilik nu bisa nimpah deui. Anu pake hese mah cat air. Oh hese panggil Hese mun cek urang gitu nya cek nu jagoan mah bisa gampang. Nah, hesena. Kan cat mah nya bener-bener
warna teh langsung nyampur teh ya gitu. Oh nya. Ari akrilik jeung eta mah bisa nutupan misalnya orang salah warna hideung. Timpa we. Ditimpa deui ku bodas. Hese, karena hideung eta mah. Cing gitu kan. Beda aing teu ngarti an. Eta mah. Tapi ada lamun cat air mah cepet nyampur gitu. Tapi justru jadi karakter serangan lukisan cat air itu pasti lebih mahal. Henteu, lebih hese. Gitu mah. Kan ngobrol kena keur hese jeung gampang aing maneh. Ari mahal teh mah kumaha saha nu ngalukisna. SBY kemarin? Da, SBY nu ngalukisna sok mana nu ngalukis. Moal mahal. SBY beak sabaraha nya kemarin? Naon? Miliaran. Ya bener lukisan. Kan SBY nu ngalukis. Sudah dia kemudian manehna sok ngalukis asalna. Sok jo sama ngalukis. Jangan beda tuh itu mah mantan presiden. Ya teu kudu jadi mantan presiden lukis mah. Jadi mun geus boga ngaran kan? Aya, ngaranna aya. Itu masalah. Baheula pas ke SMA kelas 1 teh aya budak pindahan ti SMK 10, SMSR. Ya. Mana teh bisa jagoan gitu Gambar-gambar. teh. Urang pernah diajar. Heeh. Hayang curang teh urang yang bisa ngalukis juga maneh diajar. Anjing kesel cek itu bisa. Teu bisa jadi teu dituliskeun we. Ulah maksakeun. Mun misalnya orang teu bisa geus teu maksakeun lah. Teu maksakeun. Terus Jadi aslinya mah gambar mah urang mah jangan kadang-kadang urang lamun misalnya suntuk gitu nya. Ya orang nonton Netflix. ngagambarna berapa mana? Gambarna ya. Urang kadang-kadang lamun hayang curhat. Lamun keur kesel aing ka ngabaso, aing gambarna. Urang lamun misalnya loba bisa di Instagram urang kadang-kadang protes naon gitu nya. Urang sok karena media gambar karena urang teu perlu deui berkata-kata naon-naon gitu nya. Di kamari kasus helm gitu. Urang tinggal ngagambar helm gitu nya segala macem. Jangan protes. Kepala badinya yang bisa ngagambar teh mah. Gitu. Jadi kadang-kadang orang teu kudu loba ngacaprak gitu nulis naon sebelah ini teu kudu urang mah tinggal ngagambar we urang. Ya. Gitu juga kemarin juga orang nyieun mobil barakuda. Barakuda bakar enak gitu. Beda lauk. Ya gitulah. Jadi melampiaskan orang mah kadang-kadang lewat gambar. Namun di Instagram orang pasti kayak dia gitu. Si Bangski berarti nya mah. Wah, itu oge sih. Itu mah halus. Aya seniman luar. Oh, seneng gambar street. Dia Street tembok. food. Street food mah perindapan nih kalau kelek teuningan. Street food mah perindapan. Beda deui. Streetwear. Baju eta. Nya eta lah street art. Nah sebenarnya orang teh lamun ningali anu bisa ngagambar, bisa ngalukis teh sok kabita karena emang baheula hobi urang gambar, tapi karena di lingkungan teh kan jelema nu budak nu sok ngagambar teh disangkana teh pamalesan gitu. Dianggapna teh teu komo lamun misalnya matematika butut gitu. Pagawean teh ngagambar wae gitu, dikitu-kitu jadi semangatna keur ngagambar. Sebenarnya urusan gitu nya antara matematika butut jeung ngagambar wae. Urang salila ieu ngagambar matematika butut. Nya berarti aya bener ya kan aya. Berarti bener ya? Berarti memang lain henteu kabeh jelema kudu bisa matematika. Ya. Gitu. Bisa urang. Urang lebih halus ngagambar dibanding matematika. Buat teuing batur mah anu matematikana butut ngagambar halus. Gitu kan? Aya oge gambar butut. Matematika butut. Matematika butut, ngagambar butut. Aing. Kan jadi aslinya masih jadi tukang gambar. Anjing lieur goblok. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu maksudnya masing-masing bebas gitu ya. Jika sih kan materi-materi stand up comedy na halus. Ternyata mana halus di sisi eta. Batur menganggur terus stres, happy sih. Atau kaciri atuh mah. Maksudnya kekurangan cek batur. Jadinya mah sebenarnya sebagai kelebihan. Kurang kene, nage urang ngerasa. Sarua sih. Oke, coba kurang gawean. Leuwih ya teh kabeh jelema teh punya kelebihan, ieu maneh kan boga kelebihan waktu. Iya, kelebihan ada kekurangan waktu, kekurangan uang. Nah, eta mah eta cenah simbiosis. Lain simbiosis itu balance, seimbang, yin yang. Jadi lamun emang kitu cenah lamun loba duit moal boga waktu. Lamun loba waktu moal boga duit. Cenah kitu. Oh, heueuh eta mah juga nu
aya teh dengan lamun ieu dibetot jadi mondokan. Ya pengen bagus dan pengen bagus harus pasti mahal dan lama gitu. Pengen murah pasti butut. Jeung lila Jeung gancang. Pernah gitulah. pokoknya lamun misalkan kudu 2 di 3 kan. Gancang, murah, halus gitu. Lamun hayang gancang, hayang murah pasti hasilnya mau halus butut gitu. Eta mah geus seperti tadi itu sudah jadi Kodrat. lain kodrat mah motornya si Mali. Si kodrat. Sudah jadi. Nah tadi teh pelapon teh takdir, Usumna. lain teh orang ngomong masalah kuriak. kuriak, awak kuru duit beak. Eta maksudnya naon sih teh? Naon konsep. Iya, itu mah sudah jadi Nah, konsep. Kemana ya obrolan? Lain kan konsep kuriak cik urang teh pasti melebihi dari budget ya. Oh, Iya ge sarua konsep. Lamun misalnya hayang alus nyala jeung mahal gitu. Ya. Gitu. Standar Itu mah. sudah ada konsepnya. Duit mah bohong. Oh, sok. Ini sepeda deui. Konsep kehidupan memang gitu. Kudu seimbang. Tak kenal maka tak dung dangdut itu Tangdung. itu. Da intina mah obrolan orang kan kudu tina tamtam tong lepas tinu tetakon. Ya benar. Tong lepas dulu tata kola. Tetekolan gitu kan orang dikenalnya sebagai pemain tam. Orang teh ngahaja kunaon orang propaganda say no to drum. Pemain tam nomor 1. Ayo we nyebut yoga PHB karena merasa PHB tara manggung. Tapi ngaran PHB kudu tetep didenge. Urang kitu. Eta salah sahijina mah, ieu hampura ya mah. Nu dikenal kurang PHB Mang Yoga Hungkul. Bodoh. Emang karena nu gawe urang gitu. Maksudnya orang ngahaja si ngaran PHB dari sosmed nu ngaranna make PHB nu urang hungkul juga. Anu lain geus henteu. Henteu teu make PHB. Mata kurang PHB. Aing mah arapal. Yoga PHB, Nedi, jeung babaturanana. Apal aing. Ya itu. Ya orang mah nyaho PHB jarang manggung gitu nya. Ya sama ngaran PHB Cileungit. Urang we nya propaganda. Aing nanya mah. Saya nanya. Punten nih mah. Teu naon. Paling jarang setahun manggung seberapa kali? Itu mah tong satahun atuh. Bae paling jarang setahun seberapa kali? Setahun ya rata-rata sebulan sekali mah ya. Oh iya. Oh, aya kene. Alhamdulillah. Iya, tapi orang antara ria, cara beja-beja. Orang mah Down to earth. Eta. Sabulan sekali mah aya pasti. Itu pasti. Aya kan lamun dirata-ratakeun. Kan aya nu sabulan aya jono 4 kali gitu. Nu aya nu yang ngampleng gitu. Oh iya. Kita ambil rata-ratanya aja tuh kudu statistik. Oh, ya, benar. Tapi aya di nu sabulan plong eueuh. Sering. Tapi kan aya hiji waktu misalnya 2 bulan Jo manggung genep kali. Gitu. Kan orangnya pernah nyen orkesan. Mana? Nu detasemen 69. Oh, jadi dia. Nya saya vokalis nadinya. Oh, jeung si eta Dias. Dia jelas, Mang Dias nu mantap nam. Eta kan sempat ngalaman 1 tahun manggung sekali. Urang mah teu kitu-kitu teuing. Urang mah teu kitu-kitu bedanya. Urang mah 2 tahun sekali. Lain. Mana emang ngomongin tadi orkes setahun sekali. Aing mah stand up. Urang mah lamun cek babe datanya minimal setiap 1 jam KPU urang mah aya. Oh, nya. Main KPU mah main wae. Geus kacekel KPU mah nya. Cekel. Bisa teman? Hah? Ngawa abi. Stand up? Stand up si Yuyu gitu. Udah kan. Oh, bisa. Bae setahun sekali. Bisa. Main aya fee manajemen. Oh, Bisa. Fee manajemen gitu. Gitu. Terus orang tadi ngomong naon ya? Ini Pak Hodeui orangnya ngomong naon. Gitu lah. Eta tiru tadi ngampleng. Enggak maksudnya perurusan pertama gitu nya. Anu sajeun mah nya teu berkecimpung di musik itu juga paling manggung jeung PHB. Orang komentar mah manggung jeung Koil. Oh iya. Jeung Panas Dalam gitu nya. Walaupun karena warawuh gitu nya. Tapi kan di ngobat aya pangadilan musik orkesnya, tapi kan main tam di ngobat orkes Matia, terus Jenli Orson, orkes Jackson. Bener. Iya teh si personina teh orang-orang yang
cek sound pada saat ngobat. Oh. Jadi di cek sound mah eta gitu nya. Pas cek sound nu nyanyina eta, jadi boga grup deui pernah manggung beberapa tempat, apa teh pake oge gitu. Tapi manggungna cek sound hungkul. Untuk ngaranna we orkes cek sound gitu. Oh. Eta. Anu lain mah teu. Henteu kabeh mah tuh musik deui cenah di naon. Manana ya sibuk dengan bisnisnya gitu. Urang mah nya di mana mah nya eta main tam-tam wae di mana-mana. Berarti emang Yoga mah musikus. Jika gebeg berarti mun gebeg drum kan ka band mana. Musuhan teh jeung gebeg. Oh, saya tiba-tiba musuhan kan. Kapan asa itu tuh drum? Say no to drum, not the drummer. Oh, not the drummer. Anyar ya, dia ya. Kan bilang dia ya. Dia ya. Bisa diadu domba, orang kan ya DVD Empera anak ketinggalan bisa dia adu domba mengadukan antara tam-tam jeung drum. Babe kan tadi drummer. Babe drummer. Orang tam-tam. Iya. Tadi ya POC teh iya. Berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan sesama pemain perkusi. Kurang disebutan nih Jiji drummer sih. Ya. Paling jauh panggung kemana, Bang? Bener, tak paling jauh. Oh, Indonesia sih. Ya tapi kan Ya jauh kan Indonesia. Pekanbaru. Oh, ke Pekanbaru. Raja Ampat. Oh, pernah ke Raja Ampat? Acan orang jauh ya. Acan euy. Desahan nu nang manggung di dinya tuh teh. Mata kena. Eta kan tempat wisata eta mah. Semua. Sahan aya ke Raja baru. Pekanbaru mah aya. Manggung di Pekanbaru. Di Riau. Riau kan Pekanbaru. Pekanbaru. Nah. Tahun 2000 lah, 2000 berapa gitu. Lampung mah deket sih. Lombok. Oh, suka mana tuh? Enggak tuh, karena lo ke mana mau ke KB, ieu mah henteu. Lombok, Pekanbaru, Riau, eta keneh eta mah, Lampung, Jawa mah geus lah KB. KB geus, Malang, Surabaya. Henteu KB, ibu kota we lah. Nya nu simpelna eta kan Semarang, Surabaya. Bisa disebut Sragen, Acan. Acan, Sragen mah Acan gitu. Ngawi. Klaten. Lewat. Nya. Pasti, mun ka Jogja kali. Jadi minimal ibu kotana pernah lah, Jawa mah geus lah. Jepang. Pernah ke Jepang? Itu jadi ngan interview na unggul. Udah mau berangkat ke Jepang, kita di interview ku radio Jepang pernah. Oh iya, pakai bahasa Jepang. Bahasa Indonesia, ada anggaran warga kita yang di sana, dan di Jepang nanti jadi luar di Jepang. Oh, siap berangkat. Itu jadi karena harita ungu keur naik daun religi. Oh. Jadi kasarnya ungu. Jadi nu berangkat ungu. Eta. Masuk akal sih. Ganola. Namun ganola. Ungu. Oh iya benar ganola. Masa Sunana ungu ganola. Ganola. Kan jadi geuleuh we nya pas ganola. Olahraga terbang itu ganola. Gantole. Tapi kan ada ngajabat. Iya, maksudnya pernah ada keluar negeri yang terjadi gara-gara eta. Harita keur booming lagu religina itu jadi lebih banyak. Oh, daripada keluar gunung PHP mending ungu lah. Gitu meureun. Keur promo oge unguna. Oh. Gitu. Eta tahun seberapa sih? 2010-an ya eta berarti. Ya, belasan. Iya, film ieu naon teh? Si Deddy Mizwar teh. PPT. PPT kan. Itu PowerPoint. PPT apa? Ya, benar. Kayak Regendi kan film Excel. Word. Notepad. Solitaire. Kalau pisan. Berapa jadi maksudnya anu di entertainment mun PHP tinggal ngan urang unggul. Ih, aku main film. Sunda Emperor. Di Babe oke kan? Babe. Oh, babena keluar ini ngobrolan itu teman aja. Iya beda deh itu mah daging. Itu mah kosong aja. Kita mah kosong aja. Iya mah gaji unggul. Kita mah kosongan aja. Sunda Emperor. Tayang nyerah sih? Si Ting oke main kan? Tahun ini. Itu kebanyakan kalau banget teh konten kreator Sunda. Jadi emang konsep filmnya kabeh bahasa Sunda. Ya, Full bahasa Sunda gitu. Maka nontonnya itu si Ajepis. Ya, JP, Vansa. Aya nu orang emang teu ngiluan film ieu nya teu diajak karya aing lucu aing. Da hayang mah hayang. Mau diajakan. Ya kebenaran. Tahun teh. Urang teh nya basic syutingna di mana? Sukabumi. Urang basic theater acting segala macam enggak bisa weh. Tapi kan darah seni. Nah, Nya sarua kan urang oge kan
acting mah gitu teu ngilu secara formal gitu. Iya, film mah loba nya. Mah loba di mana pada diajakan ku si Ayah. Ieu ge film loba. Ieu keur ayeuna. Alhamdulillah. Alhamdulillah keur loba noron. Heeh. Urang mah hiji eta. Kalau bate tahun kemari, tayangna tahun ayeuna ngaberebet emang. Hmm. Tahun ayeuna mah eueuh. Jadi tayangna film-film di dinya engke tayangna Tahun ieu. kalau orang ge film kabar 2 tayangna deuketan tahun ieu gitu. Anu rek tayang teh. Tapi orang resep sih sebenarnya terlepas dari alus teu nampu mangke kan. Nah. Tapi film-film nu berbahasa Sunda teh can aya euy. Urang Can loba dina ayeuna oge. urang daekna teh nyaeta urang kan ningali maksudna ningali lah jiga Geriskak Yois Band Bahasa Jawanya. full bahasa Jawa lebih ka 3 gitu nya. Ya. Nah sih urang Sunda teh nyieun nu kitu gitu nu nyieun. Mantap pas diajakan ku Angling, ya sutradara Angling. Mang di project urang lah ya film full bahasa Sunda daek we urang mah. Ya. Selain yang pengalaman mimiti kan iya karek ayeuna ye. Walaupun baheula ge pernah aya bener tapi ayeuna aya deui nya nu make bahasa Sunda full. Ya, Bu. Kan orang ngerasa orang-orang Sunda mah gareng sih make bahasa Sunda. Iya. Gitu. Betul. Si nu make bahasa Sunda teh film ieu geuning Nana anu si Kamila Andini tah full bahasa Oh, Sunda. tapi bahasa Sunda. Oh, ari nu harita si eta mah teu make bahasa Sunda, nu si Pino. Pino Jeung Jeung si Anya, ya? Anya. Oh nya Geraldine. Bahasa Sunda. Ya, Bahasa bahasa Sunda Sunda sih ya. Tapi teu full sih. Teu kan full. eta mah. Ari mah full. Jeung aksen hungkul jigana gitu. Tah, Kadang kan loba nu ngahujat oge teh film eta. jadi lolobana ayeuna lamun di dunia teater atau film Sunda teh kudu make mah Heeh. teh gitu. Jeung teu pada tempatna teh teu Ya. tempatna. Ieu teh naon gitu nya teu ngeunaheun gitu. Mantap si film Sunda Empire mah rata-rata kabeh emang orang Sunda Ya. ngomongnya guys. Nyai orang Sunda mah geus teu kudu Teu kudu deui make imbuhan. mah jeung teh Eta mah ya sesuai porsina we urang mah Ya. gitu. Suka we beres film eta jadi kepikiran urang lobakeun deui film bahasa Sunda gitu. Heeh. Jadi keajakan deui urang tilu. Orang teh pernah nulis mang sebenarnya orangnya pernah nulis. Yang film bahasa Sunda orang teh geus nyieun mang skripna full bahasa Sunda. Pitching gagal. Baheula lagi orang pernah barudak musisi Bandung ya. Harita ku almarhum Pecuy. Manehna personil Dirty Doll. Saya kan memang beki audiovisual aja. Pernah nyieun skenario filmna teh judulna teh Pelepes atau naonnya apa? Beneran mah gitu. Nya memang ngebahas eta gitu ya, tapi tokohna kabeh dialog Sunda, Sunda. tapi teu sempet. Mudah-mudahan sih leuwih loba euy. Mek Oh. ajakan oge urang. Nyalah, ajakan deui nya. Hari teh di film Cowboy Kampusnya Kue kampus hungkul nu Ari- ada loba mah. di Dilan Di Dilan kan ngelola hungkul. di itu jadi eta kan Ngocek kopi. jeung Mang Bebek kan? Heeh, jeung Sadi Bebek sebagai Demi Moore, Heeh. sebagai naon? Nya Remy Moore. Remy Moore. Remy Moore. Gitu. Kan teu tayang urang aya dialogna mah. Eta teh. Asli. Asli jadi. Tapi sebenarnya dialog. Aya. Oh aing keur kapal eta. Bener. Jadi orang kan bere Nawaran. syuting eta dibere yang nonton premier kan, orang datang pas nonton dipotong urang non. Urang dialog Dialog urang mah. eueuh leungit. Urang mah ngan dinu ngocek kopi hungkul. Tapi aya beungeutna. Aya beungeut. Beungeut mah aya. Langsung naon atuh eta ge aya. Urang kan nonton- ternyata aya teh dinu Extend. extend. Biasanya mah di Netflix-nya. Nah dinu extend urang aya dialog. Gitu. Urang nonton film maneh nu Dilan eta di bioskop pas maneh muncul balik langsung. Emang support mang. Yang penting mah geus ningali. Tinggalin oh Kamal Ocon bener main film balik aing langsung. Eta kan premier nanti tanggal 14 Februari harita karena deket jeung Valentine. Hari kasih sayang tanya. Aing jeung si Warbon nonton. Asalain ngaran awewe bang. Nya geus lain. Lalaki gondrong duaan. Nonton Milea jam mending 14 Februari. Aduh. Coba balik jeung oh dialog. Karena naon itu mah konsep dasar. Ayo. Karena konsep dasar wae. Bang, aya naon mang kaharep mang rek nyieun naon? Orang naon ya? Proyekan? Orang mah sih kepikiran orang mah jigana mah jiga si ieu jiga maneh kan saguluyurna we. Sageluyurna. Orang mah menikmati hidup teh yang maksudnya ngajalanan hidup ya saguluyurna we da insyaallah aya wae gitu gaweanna. Kan mun berkreasi mah kadang-kadang orang sok
duh hayang nyen komik hayang nyen film animasi di etakeun gitu di nyen diseriusan gitu. Naon ya? Ayo kayak urang nyeun dah. Naon wae kitu. Naon ini kegiatan Nyeun film pendek ge. pendek we ieu lah. Yo ah. Naon lah. Lain ukuran. Urang kegiatan we yuk, naon lah. Ajakeun urang lah. Please. Iya bikin. Jawab please. Tiba-tiba Please. Please. Heuh nya padahal tong please atuh. Itu bahasa Inggris tak urang teh tong dibiasakeun loba make istilah-istilah asing lah. Ya. Ya bikin ajakeun ieu teh. Astajir. Da geus we kieu nu nonton nih ajak abi ti luar. Naon we kegiatan naon we? Tapi malah teu kuda aya. Ada barangkali lah. Nah maksudna mun aya rek kegiatan naon, event naon atau naon lah. Nya lah. Tok tiluan cocok. Naon we nya. Nulis abi bisa insyaallah. Musik Mang Yoga bisa. Gambar bisa ieu bisa. Naon konsep bisa naon ieu. Ya sok kayu. Naon lah. Naon we sok. Eta mah nya. Ya gampang ari masalah. Kita mah nu penting mah urang aya kegiatan. Hayangnya naon berarti ya? Konsep dasar. Nya hayang. Konsep dasarna hayangnya naon ya keur kapikiran. Entertain aja, kita mah nu menghibur nu naon we gitu. Nya misalnya teh we urang boga duit. Mang Yoga ieu urang boga duit. Cek aing mah nyeun cing. Nyeun pertunjukan nyampurkeun komedi, teater jeung musik. Oh jika variety show gitu. Lu Di Daguti host gitu tah. Ieu. Urang hayang sih. Bener musik lah sa. Tapi kudu sacarita Dia nyambung. di blendkeun aya komedina sa. Aya komedi. Aya teaterna. Jeung kabaretna. Aya baru da kabaret kan Mang Dadan euy. Dadan real. Lain baterai. Aya stand up-na. Facial. Stand up komedo. Yang itu aja kegiatan juga gitu sih ya. Menarik sih man. Aya teaterna. Misalkan tiap asup di tam-taman. Musik. Eta mah asupna sound eta nya sound effect atau Nya, iman teh musik. mah. Tapi bisa berinteraksi gitu. Dijieun cari tanah. Iya gitu. Itu juga longserna aya. Tah, Teater seriusna aya gitu. Maksudnya kan lamun longser identik ayeuna nya hari ini identik dengan komedi. Tah ayeuna nu teater nu seriusna nu acting bener aya. Heeh, tah. Kayak ditutupna ku Metallica edan. Enter Sandman. Ulang sekolah tuh ya. Radiohead lu lah. Wis, ngomong eta mending polis. Polis. Bener mun di kamar mah ngobrol kemana-mana juga lamun obrolan kieu biasana geus jam 1 penting ka luhur. Ya, bener. Kamana we orang sufi ke masalah sufi. Itu eta extraterrestrial. Mana percaya alien itu? Extraterrestrial. Mana percaya alien itu? Orang mah ieu mah nanya we. Mana percaya aya Orang pernah nonton dokumenter. Henteu ieu mah. Ya pada akhirnya Ulah orang mempercayai. karena Gara-gara setelah nonton Dokumenter eta. itu. pernah nonton Ancient Alien. Jangan. Sama orang nggak bingung. Tapi maksudnya secara ilmiah dina film eta film sih juga dokumenter Ancient Alien juga loba bangunan-bangunan baheula anu dipotong teh batu teh presisi gitu nya. Wah, mungkin lah ku lain ku alat ku mesin atau ku laser tapi itu terbentang sabaraha kilometer gitu. Malah nu dinu ekstrimna mah nu si anu dokumenter eta alien teh manehna mah mempercayai bahwa kenapa relief naon eta kaluhur teh minta tulung teh lain ka Tuhan. Kalian. Maksudnya aya nu kitu mah pikir kitu dinu bukan dokumenter. lain, maksudnya konsepna akhirna mungkin secara spiritual itu teh taruhlah malaikat segala macam lah banyak orang gitu nya. Ya itu dianggap akhirnya secara logika alien gitu. Jika kunaon bangunan-bangunan kebudayaan baheula kayak lingkaran ke atas teh portal. Portal kan ngahalangan komplek. Itu ieu portal perpindahan dimensi. Urang mah percaya teu percaya. Percaya berarti kumaha. Maksudnya ningali bukti-bukti gitu ya. Ningali bukti-bukti baheula ayeuna gitu. Dah mah mungkin teknologi baheula bisa jika kitu. Akhirnya orang mikir, oke. Tapi kadang-kadang berpikir, nah alien nu itu teh sok aya teh Meksiko, Amerika, kalanya di luar Tapi orang aya nu ngomong di dago ge.
nya. Rek naon katahura goblok. Ente. Alien katahura. Baheula kan pernah aya nu crop circle di Jawa. Terus buat difilmkan di Indonesia. Nya. Alien topan anak jalanan. Ali topan. Lamun di Indonesia asa jarang. Eta deket Curug Ciamas. Nya aya. Rek naon jajan krokodil anjing di luhur. Lain Curug Cinulang. Pani jeung Yayan Jatnika. Nyeun lagu. Percaya teh mana ya? Orang mempercaya. Orang percaya ada ayam makhluk selain manusia di semesta ini gitu. Sebenarnya orang percaya terpercaya. Terpercayana karena non karena teh Orang mah percaya percayaan tadi makhluk. Tapi bentuk alien teh nu juga di film-film. Henteu, lain-lain bahasa gitu. Naon entitas. Iya. Bisa jadi gitu aja. Anu batur boleh kabeh nyebut eta alien teh. Meureus ya spiritual nama eta. Malaikat mungkin atau jin. Jin kan teknologi lebih tinggi di urang. Ya. Nu kota di mana Saranjana. Kota gaib Ya, cenah aya jelema pernah kadinya bangunan-bangunanna canggih modern gitu nya. Kan bisa jadi eta jin atau misalnya orang baturna nyebutnya jadi alien gitu. Orang mah aya terpercayana karena terbentur agama. Oke. Karena lamun misalnya alien sholat teu. Datang alien jelema ge aya nu salat. Nya bener. Tapi percaya. Pernah ningali cak-cak salat teu? Eta Eta kan aya. Oh iya bener. Gitu. Aya nu kaduana percayana karena urang mah lamun misalkan aya ningali anu naon ulah Cak-cak sholat. Rukut yang ngagepluk mah. Lain. Kan bahasana kalau spiritual cek urang teh alien aya kan didinya Jadi nanya alien salat teu katanya. Cak-cak sholat tuh udah ngagepluk. Kan teu kudu di luhur oge. Kan urang sok jelema salat kudu ka masuk lepas ya mana mikirnya jauh teuing. Ya bayangan orang. Bayangan mana jauh teuing. tadi ngomongnya cak-cak sholat. Henteu. Sok ayeuna urang beribadah salat ke tempat jang salat atuh. Nah, Cak-cak ya lamun misalnya manehna salat, meureun turun heula mah di luhur. bener. Pasti manehna ke tempat anu Jang tempatna. Karena tadi dirinya nanya Aya berarti mau sholat cak-cak. pasti aya. Ya. Beribadah dengan caranya masing-masing. Caranya masing-masing. Soalnya tadi nanya gitu, orang terpercaya alien karena alien salatnya kumaha lamun aya. Kan teu Ya. urusanna lain spiritual. Ya, ente maksudnya teh Jelema ge kan aya nu teu salat cenah. nya bener. Terus Percaya kan? Percayana eta. Percayana karena loba jelema anu naon ngaranna teh manya aya jelema IQ-na beda sorangan geuning. Aya nu jelema boga bakatna teh alus sorangan. Aing mah yakin eta alien aslina mah. Jika saya si Messi. Messi alien aing mah yakin. Messi main bola. Aslina alien eta teh. Alien mah jiga urang ningali mah di relief Mesir. Alien workshop eta. Calana. Cek urang ge tadi kan bener nu biker teh alien topan anak jalanan. Itu maksudnya di relief Mesir aya rajana digambarkeun nu huluna gede. Berarti kan kapasitas otakna lebih gede tibatan jelema-jelema pada umumnya. Oh, Gitu. mun urang mah percayana juga Men in Black mang. Jadi alien teh bersembunyi di antara manusia-manusia. Michael Jackson teh. Tah, Cenah anjing Michael Jackson. Lain dina film Men in Black. Oh. Nah film orang kan ngomong kan dia bridgingna film. tapi orang percaya mah Michael Jackson teh alien. Soalnya banyak jelema bisa pupuihan tapi bisa nyanyi. So, Hitler out di Garut. Eta aya dina tabloid dengan dibahas alien segala macam. Bisa jadi eta sebenarnya kode-kode tersembunyi. tah. Kalau mun kituna urang percaya. Orang mah percaya aya alien. Saya orang emang. Percaya aya naga. Tah. Pernah teh ningali aya nu melak naga. Goblok. Ayo rek nanya, pernah teu ningali anu melak cak-cak? Balik deui kana cak-cak ya. Lain, iya kan? Tadi ngomongnya orang berhaya nu sok dibahas. Iya hewan-hewan Mitologi. Lamun berak ayeuna mah nyebutna cryptozoo tadi kan. Aya mamut. Mamut men teh nu jelema ngapung. Mole men. Molmen. Nya. Anu di jero. Jero. Bako.
Bakomole eta mah beda. Si molemen ka mana? Ieu benernya. Si madu. Saya tuh gitu. Lamun eta nah bet aya mitologi eta biji so. Mun naga orang percaya. Karena di tiap negara Aya representasi naganya. Walaupun dengan bentuk beda-beda. beda-beda. Naga di Cina panjang. Hmm. Ular naga panjangnya tidak kepalangan. Dong. Lain jika orai. Anu di Inggris Jika kadal. ya kadal dia bersayap. Bersayap. Game of Thrones kan Ya. ada. Di Indonesia Ya, orang jika cau. cau naga. Tagasari Medan lamun main naga bona. Di Sunda orang boga nu gamelan nu lama eta Aya naga. goong ka kanco namanya kanco ya buat stand call teh bentuknya naga paksi mungkin tuh naga lah jika gitu bisa salah orang mah tapi bentuknya naga gitu jika orang ya Oh, sisikan jelema teh mana bisa nggambarkeun eta. lamun eueuh gitu sok Ya, itu orang percaya. Baheulana aya. makanya aya dimsum 9 ayam 9 naga. nu halal orang mau halal Emang nggak dapat haram Emang naga haram. naga itu Sisik, bertaring bertaring, berbieu berkuku, berhiber. Klau. River Bandung. Berhiber itu singkatan. Naon? Bersih jauh berhiber. Balik deui. Sok mana yang percaya tuh kalian itu naga aya. Naga orang percaya. Baheula aya. Bisa jadi aya. Aya kene teh ayeuna. Eueuh ayeuna jigana. Eueuh, geus punah eta. Soalnya jarang nolak tadi. Cek maneh heulaan naga, heulaan dinosaurus. Naga Heula naga mah teu dinogan. Ular. Ular mah ngenog. Oh bener. Ovovivipar. Bener. Vivipar beda deui. Avertebrata. Aves itu unggas. Bertulang belakang apa teh berat mah? Moluska hewan Jadi nataan amuba. Ya ini mah obrolan tengah penting mah kieu. Percaya tuh? Bener. Tapi Mang Yogo percaya naga. Percaya orang aya Itu naga. kan binatang mitologi teh naga. Naga Unicorn. Kuda Berkepala batu. Itu lain. Berkepala charger. naga. Sentor. Handapna kuda. Luhurna daman. Asal kuda-kuda kene. Gitu tuh. Lain. Maksudnya sok aya sentor. sok aya di visual. Badannya kuda gini. Kuda. Begeuna tukang bacang anjing. Berat ya mah. Kenapa ke penuh? Lain maksudnya. Nah, anu karena itu teh aya visualna maksudnya teh aya percaya tuh. Pegasus. Ya Pegasus kuda terbang. Pinik. Anu ayaan. Tapi kan aya sayapan. Saya apa nih iki pinik. Burung Phoenix. Kapinix. Ya maksudnya burung api. Lo banyak kalau dalam mitologi. Tapi can aya nu pernah aya cenah manggihan tapi teuing bener yang teh. Aya bentuk kuda laut. Sikeun coba. Logo Pertamina baheula. Bener. Kenapa dijadikan logo Pertamina? Nah, Karena kuda laut. nah yo jauh mana berarti? Teu kudu didangukeun mah. Nanti itu juga naga sih ya maksudnya. Orang merepresentasikan naga teh eta kan di laut jadi leutik gitu beureun berevolusi gitu. Meureun bisa jadi. Tapi orang percaya eta naga mah. Saya orang agama. Karena cenah mah aya kuburan naganya. Tong kuburan atau naga mah. Naon? Kompa ge aya. Kompat raga. Orang boga eta. Boga. Ya kan aya eta naga nu geus ngabatu. Siapa? Jadi eta reinkarnasi ketika hidup dia mengeluarkan tawa kasiri ketika hidup dia mengeluarkan api begitu jadi batu mengeluarkan air eta yin yang eta naga teh geus ya nah sih bet ayam makhluk gitu cek maneh gitu mun eueuh gitu pasti aya ya jika tadi ngebahas masalah makhluk halus karena memang di visual berarti aya bener Saya pasti. jeung tiap negara aya kan cenah Bener. dragon Ya, naga Di Jepang aya, di Cina aya. Di luar tuh jangan di Jepang naga naon. Ada. Aya naga.
Oh nya kan masa Hiroshima Nagasaki itu kan Nagasaki. Nagasari mah. jelana kacang hijaunya. Jelana kacang hijaunya. Jika Padahal karena Amerika ngebom Nagasaki. Aya. Bener. Enggak ada. Nah, itu maksudnya enggak negara nah boga makhluk mitologi ngaranna naga. Berarti aya, orang percaya eta aya. Ya. Putri Duyung. Ai Garuda kan mitologi oge cenah. Raja Wali apa Garuda? Kan makhluk mitologi oge. Teuing tah. Garuda. Kan menjadi lambang. Jatayu. Nya kan Garuda Jatayu kan? Teu apaleun Jatayu mah Iya. Raja Wali. lain. Daerah- kan manuk pan? daerah Nyen Bedog. Lain, banyak rongsokan besi. Itu kan sudah bereinkarnasi. Bener. Eta kan jalan Garuda jalan lain, Raja Wali. Garuda teh Jatayu, mun salama disebutnya Jatayu. Aya kan makhluk eta sebenarnya aya weh. Aya ujuk urang mah. Aya cukup mah kan geus punah we. Sarua jiga dinosaurus. Oh, eta kan teu dipikiran nu batur teh dihiraukan teh kan dinosaurus. Karena meureun Berarti lamun kecak-cak punah ge bakal jadi makhluk mitologi. bisa jadi. mitos. 2035 Mah cek mah 2005 bakal aya terus. 100. Tahun 14.000 misalkan. Misalnya gitu. Tahun 14.000 kita mana apal tuh baheula aya non ngaranna teh aya hewan mitologi ngaranna cak-cak. Jadi mun ngalewat teh gitu. Gitu. Aya anu. Tapi ayam cek babe ieu mah. Cak-cak kawin jeung toke. Disadari di beda toke na. Nah, Jas cak-cak lahirna disadar cok. Kawin jeung toke. cak-cak. Cak-cak. Eta cek babe eta. Eta ilmu eta. Ilmu kan. Eta ngaranna ovulasi silang. Silang. Kawin Perkawinan silang. Cak-cak jeung toke gitu. eta jadi mudah-mudahan orang boga oke tahun 1000 seberapa 14.000 aya makhluk mitologi yang bernama Hap-Hap. Kunaon? Ayeuna Hap-Hap geus jarang, Mang. Karena cak-cak. Hap Lalu ditangkap. Jadi punah. Coba lamun misalkan cak-cak nah. Hup. Ditangkap pasti eureun. Jangan ditangkap gitu. Apa ngahakan reungin. Bener. Nya. Kalau teuing Aduh, kemana Asli ya. Aduh,